Asal-usul harimau berkulit belang. Baheula keuneuh aya hiji leung anu kacida lebatna. Leung ieu ayana pas di suku gunung. Sadaya tangkalna badak jeung jangkung. Ngahontol ka langit daun-daunna nu rimbun ngajadikeun cahaya panan poe hese nembus. Di tengah leung aya hiji gua anu kasumput ku aman. Gua eta ditempatan ku saurang petapa sakti. Ceuk cerita anjeunna tiasa nyarita jeung sagala rupa sato. Kalinca lumpat bari leucurik. Petapa macan ngudag kaula. Petapa ngajawab, tenang heula caritakeun kalayan leus. Macan hayang ngadahar kaula ceuk kelinci. Petapa heran manah dikejar ku macan. Leres anjeunna geus maehen rerencangan kaula ceuk kelinci. Harita mah macan can boga belang. Buluna polos. Warnana coklat. Anjeunna biasa dahar puluhan kali sapoe. Macan ngagarewang. Kuring tarang maneh aya di jero, moal bisa kabur. Petapa ngomong, tenang kelinci, abdi nu bakal nyarita ka manehna. Petapa ka macan, ulah buru-buru abdi bakal masrahkeun hiji hal nu leuwih nikmat tibatan kelinci ieu. Lengan abdi nu berharga bakal dipasrahkeun ku anjeun, ceuk petapa. Candak makan we lengan abdi, tapi tong ganggu kelinci ieu deui. Macan tuluy nyongkot lengan petapa. Sarta ngadahar. Anjeunna warek pisan. Sabaraha dinten sageusna macan lapar deui. Anjeunna balik deui ka gua. Pertapa abdi hoyong leungeun ajeunna nu satuluyna. Tapi macan kaget sabab lengan anu kungsi dipotong geus balik deui. Petapa ngomong, lares leungeun abdi balik deui ieu kusabab abdi ikhlas mantuan, sarta Gusti maparin deui. Pertapa masrahkeun deui hiji leungeunna tapi ngingetkeun, ieu terakhir, ulah deui datang jeung ulah ngadahar sato leutik nu teu daya. Macan balik deui mawa leungeun eta. Tapi macan nu sarakah mikir, lamun sakabeh awakna didahar pasti langkung nikmat, bagian awakna bisa tumbuh deui. Macan mutuskeun pikeun nipu petapa. Anjeunna pura-pura ngomong daging nu kamari dipasrahkeun ku anjeun geus dicokot ku sate sajen, abdi hoyong ganti rugi. Petapa ngajawab, kuring terang anjeun nu ngadahar eta, kuring moal masrahkeun deui awak ka anjeun. Macan nekat nyerang petapa. Tapi petapa sakti macan katolak ke kekuatanna. Tarung lumangsung lila, tungtunang macan eleh. Anjeunna rubuh jeung awakna pinuh ku luka. Petapa ngomong, macan anjeun kacida sarakahna. Anjeun geus dibere nikmat tapi hayang leuwih. Anjeun kudu menangkeun pelajaran. Kuring bakal nyegerakeun awak anjeun.
Tapi tapak luka ieu moal kahapus, ieu bakal jadi pengeling-eling keserahkan anjeun. Ti saprak harita awak macan boga motif belang. Anjeunna ukur dahar sekali 2 kali sapoe, henteu leuwih rakus saperti baheula.